Ku bismillah di kawitan, abdi ngarangkai syiiran, kisahna teh dua insan anu nuju LDRan. Dinten-dinten nu berlalu, ngemutan anu di kolbu, rasa enggal hoyong tepang, jeung anjeun nu dipika sayang. Dua raga nu pajauh, jarak nu sesa ditempuh, can pernah patepang wajah, tapi kanya terubah. Karena jarak diayakeun, lain supaya misakeun, tapi jarak diciptakeun keur nambahan pirindueun. Anjeun teu kudu hariwang, sebab jarak nu ngagentang, jarak kur misakeun raga, sanes misahkeun dua rasa. Gogoda pasti darongkap, ngaruntuhkeun nu dihadap, atau rindu nu membesar, atau hubungan nu hambar. Anjeun tidinya sing yakin, abdi di dieu ngajamin. Anjeun sabarna kuatkeun, percanteuna sing seueurkeun. Cinta urang anu hebat, rasa nu makin melekat, kudu nu nambah